Gusti abdi ayeuna keneh Gusti isuk Gusti abdi pasihan abdi Fortuner Gusti mampuan Allah masan Fortuner mampuan Allah mah teh heseun ku Allah teh diijabah isuk jual aya mobil di hareup heula mobil saya nu ibu cenah usum poe minggu bulanan ka dieu ka mana sih mah jalan-jalan leungit boga mobil anyar jadi healing oh kana ngaji nembe gaduh sakitu ibu sasan ka dieu gaduh artos 5 juta da poho memprogram hirup meungpeung poe minggu rek ka Pangandaran naon sababna boga duit 5 juta oh deui boga duit 5 juta Allah tanyakeun teh ka urang bisi urang rempak iman urang di mana ijabah doa mah nalika ka Allah dipasihan moal ngalunturkeun iman urang urang teh beunghar urang teh naik pangkat urang teh seueur elmuna ku beunghar urang ku pangkat urang ku ilmu urang angger we ibadah ka Allah matak teh sakedik wargi urang anu ngagaduhan panyakit owah gingsir ibu apa owah gingsir naon gelo sakedeung pan owah gingsir owah teh gelo gingsir sakedeung beureun eta oge sekolah teh owah gingsir owah gingsir baheula mah barengan jeung urang akrab ngaos sasarengan 5 tahun teu pangi mere ngadangu beja eta jalmi teh angkat jadi TKW dikersakeun gaduh dunungan teh bager merean duit dunungan teh datang ka dieu nyanak artos 500 juta emas 2 kilo ka dieu teh datang teh nya jalmi teh ada geus teu wau deui jeung tatangga leungit weh emasna leungit teh jeung hartana karawuh deui jeung urang eta teh wah gingsir jelema teh kitu ladang ijabah doa mah moal kitu tetep urang ibadah ka Gusti Allah eta teh rahmatan kaberkahan teh di dinya Bu di mana urang dipasihan katenangan hirup nu kadua jalmi berkah